dicatat segala rupa geus dicatat jelema kabangkawarahan kos itu geus dicatat boro-boro eta rizki jeung ajalna geus dicatat kabangkawarahannya teu percaya ka Gusti Allah geus kacatat kitu keneh teu make aturan-aturan Al-Qur'anul Karim geus dicatat nah hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum datanglah utusan-utusan Gusti Allah ka anjeunna yakni malaikat-malaikat nu bakal ngamaotannya na yakni malaikat Israil. Ketika malaikat Israil datang qalu cek malaikat ngomong kanyana di udag-udag kitab kita ieu teh maksudna mangejek mungkin bae di rumah sakit jelemana mungkin bae kerja jaguar ringkas mungkin bae keur di hotel paeh mah jatuh iraha katangtuanana bae teu saha ketika manehanana geus dikieu-kieu ku malaikat teu lompat ka mana sia mun di rumah sakit atawa di hotel atawa manehanana keur happy-happy di mana bae atawa keur diuk di mah keur ngedeng aina ma kuntum tad'una min dunillah cek malaikat sahaya mun bahasana susah Sunda sahaya saha cek malaikat ieu aing malaikat maut lu bakal merenggut nyawa sia eta keur carita urang Tangerang tapi lamun ka urang Rangkas mah aing teh malaikat maut bakal ngerenggut nyawa dia lebih serem deui apa di Rangkas betung atuh Masya Allah dek lompat ke mana dia dek lompat ke mana dia ayo coba aina ma kuntum tad'una mana pangeran nu sia disembah geura penta tulung ku sia min dunillah salian Allah nu kamari sia nyembah ka Isa nu kamari sia nyembah ka patung nu kamari sia nyembah ka Maryam nu kamari sia nyembah ka kayu nu kamari sia nyembah ka jabatan aina ma kuntum tad'una mana ayo datang ke sia aing bakal ngarenggut nyawa sia dek baca bala mun geus kitu ngahinakeun ngejek tabkitan bahasa kos kitu teh ayo di kitu-kitu teh memeh tah montok cenah memolotot oh eta teh keur diajak bicara ngkeret deui ke molotot teh coba ge deuleu Kristen Katolik Buddha kafir coba deuleu ge cek mamang teh nganaonan teh nu kitu beus aya ngabuktikeun sia mah nganaonan segala naon dititah kos kitu sia mah coba ge sok di rumah sakit bae lamun aya deket kafir urang ngeri deuk rumah ieu naon kana ngadenge sakaratna kitu urang ngedengu ulun teu ngedengu tah tanyakeun ka urang kampung Melayu urang kampung Melayu mah pan loba tatanggana encek Cina teteh sugih henteu Cina ongkoh pan atuh bade teh rugi dunia akhirat apa kos itu mah ai ieu ono boga pabrik nya nu boga kemewahan di dunia ai itu di kampung Melayu nu memang kampung Melayu teh naon tah memang kampung Melayu sewan leuwih parah sewan mah Cina sewan mah leuwih parah macul aya di nyana Cina sewan atuh ngaranna dagang uleg aya di nyana Cina sewan, pae coba ge, tonton coba Cina eta. Komo bangsa ieu mau nu koskara itu bos. Siapa ini siapa? Kamu pasti tidak kenal. Ini malaikat maut. Jangan main-main. Saya suka main-main. Ada kawan sia. Dibuktikan dulu teu kabeh ge. Nggak sakarat pak lu telele ya Allah ya Rabbi nyana nantangan ngejek malaikat maut ge ngejek aina ma kuntum tad'una min dunillah mana nu pangeran nu kumane disembah ayo ngadu jeung aing atusan pangeran nu aseay mana pangeran sia batu teh mana pangeran sia kayu teh datangkeun geura minta tulung sia ka aing dikerakap sia ku aing Masya Allah taala geus kos kitu deuk kumaha ai panai ka urang mah datang na malaikat teh salam assalamualaikum waalaikumsalam saha seakan-akan gitu bakal sebab urang teh neuleuh teh tan neuleuh nyana mulai bentak seakan-akan ulang bertanya make di alam eta urang bertanya ka nyana di alam nu eta ngan teu kadenya tuh lamun kadenya mah jelema hariman kabeh atuh bugu ieu tah kos kitu mulai bentak tah geus datang lain deuleuh
nu mantak lamun geus biasa zikir gur kenceng zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha lain rasaan panjana gitu anu biasa balak genep eta parah ya waduh atuh lamun koprok mah koprok aduh bahaya nusuk main catur kuncung geus lain alam matak sing hade malakal maut datang ke orang assalamualaikum seakan seperti itu waalaikumsalam sa abdi malakal maut oh badannya nyabut nyawa sumuhun ke abdi siap-siap gara siap-siap mulai zikir sorangan kan la ilaha illallah tanpa dititah la ilaha illallah la ilaha illallah nyana geus sorangan geus terbiasa geus inget nyana paeh ya geus langsung set ngeunaheun ka malah dunia setan ku malah kalau tenang baik tenang ulah rurusuhan kalem baik gerak siap-siap ingetkeun ka Allah nya ngana setan urang kan ngeunaheun lamun ka kafir kos ieu tah ayeuna mah kuntum tad'una min dunillah mana pangeran sia nu kumaneh disembah-sembah ayo geura datangkeun atuh ka urang ge sarua ieu kan ka kafir ka urang ge Pak Haji ulah kaget Pak Haji kan kamari salat puasa santunan yatim nu kamari geus disadiekeun 10 juta kan teu jadi kan Haji hook kan cek aja sial jasa malaikat ingsieunan aing pelit kan ente bener nya teh ngomong ayo geura siap geus teh pangeran mah Allah kula utusanana geus pindah tempat doang pindah tempat kuari di dunia isuk pagi itu di alam barzah ulah sieun ayo bae geura zikir la ilaha illallah la ilaha illallah mulai billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياتنا أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين Allahu a'lamu bibaradi faman maka utaisa faman la ada tegese orana wong suci iku mawjud azlamu iku kang leuwih zalim mimman iftarat tinimang saking wong kang gawe-gawe yaman Allahi ngadasi Allah kadiban inggoro binisbatis syarika lawan nisbatin kanawan nganisbatakan kaca kang nyekutuning Allah wal waladi ilailan anak kadue Allah baring Allah au kadzdzaba tawa ngagorohkeun yamban bi ayatina kalawan sake ayat ingsun agung Al-Qur'an tegese Qur'an ulaika utawi mangkono man iku yanaluhum merkolehum ing ulaika yusibuhum tegese merkolehakeun ngenaniakeun ing manasibuhum apa dungdung manene si ulaika azum tegese dungdung manene ulaika minal kitab saking kitab mimma kutiba saking barang kang den tulisakeun dan tetebakeun ya malum kada ulaika fil lawil mahfuz ing dalam lawil mahfuz minar rizki saking rizki wal ajalilan ajal wa gairi zalika lan liyane mangkono rizki lan ajal
hatta idza ja'atuhum rusuluna malah tatkala tegahum ulaika pirang utusan ingsun agung ail malaikatu tegese pirang-pirang malaikat ya tawafawnahum kang bakal ngawapatkeun ya rusuluna ing ulaika qalu maka ngucap ya malaikat ya rusuluna lahum kade ulaika tabkitan kena arah-arah ngahinakeun atawa kena arah-arah ngejek aina ma kuntum tad'una ngucap-ngucap lapad aina ikun diutai barang kangana sira kabeh tad'una ikun nyembah sira kabeh ta'buduna tegese nyembah sira kabeh min dunillah saking salian Allah qalu kang ngucap ya ulai kang ngucap lapad dallu ilang ya ma gobot tegese ilang ya ma'ana saking insun sadaya falam narahu maka orang ningali insun sadaya hu imma kuntum tad'una syahidulan yaksani ulaika ala anfusihim ingatase pirang-pirang awak ulaika indal maut dalam nalika ngarepakeun maut annahum kanu kafirin satuhuna ya ulaika kanu iku anna ya ulaika kafirin iku kang kafir kabeh. Dina ayat ieu neruskeun nu kamari tentang pertanyaan ti Gusti Allah terhadap bani Adam. Caur Gusti Allah imma yatiyannakum lamun datangnyaan ka anjeun rusul minkum yakusuna alaikum ayati. Para rasul datang ka anjeun kabeh nyaritakeun tentang syariat-syariat neuk kumaha coba maneh lamun nurut kana syariat-syariat instruksi-instruksi nu dibawa ku para rasul anu dilanjutkeun ku para ulama-ulama geus tamah nikmat fala khaufun alaihim walahum yahzanun sorga urang ieu kuari geus min fadlillah geus luar biasa jarakna urang ka Kangjeng Nabi 14 abad nu nyampaikeun ka urang hanya para aulia-aulia Allah dimimitian ku Sunan Rahmat terus kabelah dieu nu urang mah di Cirebon terus di Banten Syekh Maulana Hasanuddin dilanjutkan ku Maulana Yusuf diteruskan ku keturunan-keturunanna para ulama-ulama berkat ku ikhlas tertera lah marhaba nage menang wali mamelekat datang ka ayeuna dan lain-lain sebagainya iyalah lamun lain fadl Allah atau tetep bae wali tinggal wali cuman sebab hungkul manehanana nama urang bisa iman ka Gusti Allah iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ieu lain letik-letik sebab lain letik-letik nikmat sebab ieulah anu bakal mawa urang ka surga Allah Subhanahu wa taala ya urang ge kuari aya saeutik bafala khaufun alaihim walahum ya zanun kaharep khauf ngaranna teu pati sieun nu geus urang teu pati prihatin urang malamun geus keur ngalamun bae kieu ye keur ngalamun soal dunia bae heula bo bapak urang baheula mah sugih aju dijualan beak lah tu dunia ieu geus jamal kebal ge parareh ieu geus bae atuh aya kituan pan urang mah geus bari mah geus kaharep urang arah ibadah bae komo umur geus karolot aya kituan ta urang mah tah ih maji ku adi lamun pae kumaha tu pae mah pae bae cek jana teh aja sieun teh tu sieun meusieun bae ngan lah tu deuk dikumahakeun sajan sieun ge jawab ku pae mah pae bae geus teu kumaha nu penting mah tu salamet bae eta kos ngomong kos kitu geus bagus tah sakitu ge ngaji mingguan ya tapi bisa ngajawab kos kitu geus bagus eta ih daripada kieu mah ngaji kumaha teh geus kolot kieu heueuh mikiran sieun desa pae mun bisa mah embung pae coba pang SMS kan malaikat tah coba ulah waka datang gitu ka aing
tetep bagus gitu Ki Haji. Ayo lamun ngomong gitu malah tuh bae sieun tuh mah sieun bae tapi ja Allah mah hampura ieu. Ja aing mah salat ja puasa tuh ja waya dagang-dagang. Atuh kumaha deui jeung alhamdulillah sakieu tinggal ngarep-ngarep adol Allah bae geus sakieu. Eta kos kitu kan bagus. Sieun teuing henteu, berani teuing henteu, sedeng ta kos kitu tah. Eta geus bagus tah fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Haji kumaha lamun aya serangan ti Amerika. Lah tuh perang mati lok sorangan ieu sakieu nanti. Wah lompat-lompat kabehan. Berarti teh mundur ya. Ngaji mendek mundur tuh lain atuh perang makabehan ja lain sorangan tuh sieun-sieun teh. Nah eta harus bagus kos kitu boga pikiran. Perang ja kabehan tilok sorangan, lain perang sorangan mah gelut ngaranna. Tepat disieun. Tuh kabehan pae kabehan sakieu teh. Bagus eta. Tisieun berarti. Nah, iyalah fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Ieu neruskeun ieu. Walladzina kazzabu biayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar. Jelema anu ngabohongkeun ka ayat kaula teu percaya ayatna rasul teh utusan kaula. Ente percaya karena syariat-syariat anu dibawa ku kaula buktina tuh Yahudi, buktina tuh Nasrani, buktina tuh Katolik, buktina tuh Protestan, tuh Konghucu, Buddha, Hindu, jeung agama-agama nu lain Islam. Etalah kadzabu bi ayatina wastakbaru sombongnyana tidaekeun ngantalkeun tarangna kana tanah sujud, tidaekeun lantaran memang teu iman ka Gusti Allah. Gede hulu jelema nu kos kitu teh. Iyalah ulaika ashabun mun nyawa yang calon neraka eta. Asal lu teu salat teu puasa etalah calon panggangeun Allah di neraka. Prak pamajikan urang. Aduh, sia ku aing dikekepan bae tapi tilok salat. Kumalah ngomong kos kitu. Babagi bayar tuh ke di akhirat kakak atuh ka sorga kula ka neraka tah mun ngomong gitu geus urang mantep kan hati. Sial ya babajikan teu bisa dinasehatan. Neng, aduh ayeuna tuh coba ieu mah malam Jumat ulah nonton TV maca sholawat. Alah, maca sholawat kara kuari bae kakak nganasehatan dia keur makur. Geus teu seukeut tah bongan baheulana dididikna kitu. Atuh keur ieu mah kuari mah aing geus jaho ieu, kuari mah geus jaho geus ngaji. Wayana tuh coba neng. Rada sadar. Lah kaula sok ngocomang bae, geus masing-masing bae ieu mah kieu bae Kak. Engke di akhirat kakak misalna ka surga jalan salat bae ka surga. Ulah ka neraka atuh ka neraka. Geus kula mah nemah bae geus. Teh tepan lamun geus kos kitu tah urang geus hese tah. Dangkal jasa tah mah teh. Deuk nyandung pan teu boga duit urang. Cara rada boga duit ona dikekepan orang-orang ya ngekepan ahli neraka ya lalaunan we ngada setan lalaunan ulah cepet-cepet teh sapoe dua poe ulah ajuh gegerahan ngada setan awe mah terek pepegatan ulah awe mah cak anjeun Nabi ge awe mah tulang rusuk nu panghandap na pang bengkokna mun diantepkeun bengkok bae lamun dikieukeun kurang dilempengkeun potong lalauna di neraka sapoe sabulan satahun atau sabaraha di neraka hum fiha khalidun harapan ngadaman khalidun salilana nya nama di neraka teh masyaallah karim. Iyalah jelema-jelema nu buang kawara biadab dilahirkeun nu ngalahirkeun Gusti Allah nu ngayakeun Gusti Allah hirup nu ngatur Gusti Allah nu ngarizkian Gusti Allah tapi ibadah ka batu teu percayaeun bahwa Allah teh pangeran buang kawara jasa teh batu kunyana dicokot diukir nu sidakep anu sila, anu nyekal pentungan dan lain sebagainya dibagus-bagus, ditendun, diluhur, di minyak sengitan, dibuhuran, disembah-sembah, oplon teh coba
cek urang mah eta batu eta mah eta keur carita zahirna walaupun nya ge sarua lain batula tapi makna batu dibentukan seperti eta caknya teh ieu teh aya di jerona nirwana waduh lain eta lain nya ge sarua bae urang lamun dibawa ka dinya halah geus bentuk lagi batu-batu bae geus mantak nya mah ka mamana geus sok mau pangeran bae mau pangeran nya mah mau berangkat jauh iya dibawa pangeran diteuneun di sisi mobil kantongan pakai kantong keresek eta daek bae di pangeran di kantong keresek salah tuh ngamuk ke naonnya teh tolol ta pangeran eta masyaallah baheula keur zaman di dieu tah di sepatan ka ditu tiapan aya naon ngaranna Tanjung Kait rame baheula mah Tanjung Kait teh meme kitu aya anu ngalarang rame luar biasa pangeran di dinya loba nu unikna tadi Tanjung Kait aya pangeran tina roti diciun ku jana menang nyieun di ditu di Jakarta dibawa diiring make mobil mewah tundun di dinya wah disinaran di lampuan di minyak sengitan sisina aju nyana nyembah engke nyana ka laut ka pantai olahraga leumpang ke kadinya deui terus nyembah deui beres nyembah kan lapar dicomot pangeran teh nu huluna nu leungeunna eta pangeran ku cicing bae deui di dalaharan tolol nyana nu nyembah nyana nu nyieun nyana nu nyembah nyana nu ngadahar lamun otak jalan nyana ge atuh ngabego-bego ka nyana sorangan aing sih kunaon bego-bego teh nya kene tapi kulantaran make juri di jerona terus bae terus nyembah ka batu nyembah ka kayu nyembah ka sesembahan teh boloon tapi maha murah Allah nangieun Allah nangiptakeun Allah nu ngayakeun Allah ngahirupkeun jeung ngamatan Allah nyana teu percaya ka Allah dirizkian bae ku Gusti Allah mah pokona mah hayu bae pan aing mah pangeran nu iman ka aing ku aing dirizkian nu teu iman ka aing ku aing dirizkian bae ayu bae pokona mah aing mah pangeran mere bae kasih hitung-hitungan nang ke di akhirat ku aing sia pangeran mah kos kitu bae takhallaku bi akhlaqillah sok geura nyieun budi pekerti anjeun kos Allah turutan geura Gusti Allah urang mah pan bager sote kanu mere jelema mere ka urang mere deui bager amat karak urang dibere ojol tah mengarana nu nanya bager amat tanya deui giliran nu teu nanya sia teh teu nanya nya teu hayang nanya urang mah kos kitu cek pamajikan teh itu kiriman untuk tetangga itu nu mana itu wah pun nya kitu mere jadi ojol-ojolan bae urang kadanan urang nasihatkeun meneng kabeh ieu bere kabeh lah cek pamajikan anu itu mah ulah tuh jatuh ka imah urang nu ka imah urang nu teu ka imah urang bere anu nanya nu teu nanya bere nu sugih nu susah bere bae geus kabeh banyak bae geus kabeh cara Gusti Allah tahu merek bae terus masyaallah mantep jasa urang mah teu beda-beda urang mah beda-beda ieu bere ieu ulah jauh ke nu mantak urang mau jadi wali mah lain kitu bere sayu terus kumaha eta Gusti Allah teh teu katuturkeun jeung moal katuturkeun jajana batu kos gan urang dititah ala kadar nutur-nutur kos kitu teh supaya urang bagus supaya urang rapih nah ieu bangkawarahna kafir nang nyiptakeun Allah tapi teu percaya Allah pangeran nu ngamere rezeki Allah tapi teu percaya Allah pangeran nu ngahirupkeun Allah tapi teu percaya Allah pangeran nu ngamaotkeun Allah tapi teu percaya Allah pangeran endahan percaya ka patung batu kayu jeung sajabana kuari perbandingkeun coba mana kejahatan nu paling jahat kazoliman nu paling zolim kabangkawarahan nu paling bangkawarah mana saanu bangkawarah leuwih bangkawarah tibatan jelema nu nyiptakeun Gusti Allah tapi teu percaya ka Gusti Allah nu ngahirupkeun Gusti Allah tapi teu percaya pangeran teh Allah anu ngamaotkeun teh Gusti Allah tapi teu percaya bahwa Allah teh pangeran bandingkeun jeung nu sejen-sejen kabangkawarahan jeung kazolimanana mana nu paling zalim moal aya jelema nu paling zalim nu mantak di dieu faman aulamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba
istifham teh hartina nanya tolabul fahmi menta paham biasana aya nanya mah kapan teu ngarti tapi kaditu lama berrahasia nanya ge urang ge urang teu nyaho jalan ieu nu ka mana nanya kan karena teu nyaho mang ngadieu mang aya jalan anu ka Cikande nu mana oh iya nanya ngaranna geus beres urang teh dek nyaba ka imah ki Holid teu nyaho imahna nu mana urang nanya karena urang teu nyaho mang ka dieu mang aya naon ulah dek ka imah ki Holid nu mana oh itu tuh ieu hiji dua tilu tah eta imah ki Holid oh eta ngaranna teu nyaho kan urang dek nganjang imah Sarwiti nu mana nanya kan tetap ai Sarwiti imahna nu mana emang aya naon ulah loba omong pokoknya nu mana bae oh itu tuh hiji dua tilu opat tuh ka opat oh itu tuh geus eta ngaranna teu nyaho nanya supaya nyaho tapi pan urang lamun ka anak urang ngalain kitu pan ceng gade ceng ai hayam sabaraha sampeanana nanya ka anak emang urang teu nyaho ai embe sabaraha embe sukuna sabaraha embe ka anak urang embe mal 5 bagus pinter aceh ay kotok sabaraha sukuna kotok mah hiji bener pintar cak indungna tuh bolon kabehan teh mah tuh eta aja tah urang tah eta aja teh beda tuh nanya nu tadi bukan urang hayang nyaho lantaran teu nyaho ieu mah nanya ge deuk mere nyaho ceng ade urang belajar bebek sabaraha bebek sukuna bebek oh bebek mah 2 bener 2 ai embe sabaraha embe 5 opat embe mah opat urang nanya tapi urang ngabenerkeun berarti lain teu nyaho kan urang deuk mere nyaho tuh kan kitu nanya ge beda-beda tananya ge aya deui tananya eta nanya ka budak eta nanya urang nanya padahal geus nyaho eta teh hayang apa majikan nanya ka dieu aya naon lamun meuli kongkorong dek itu teu masalah urang geus nyaho pasti teu masalah urang geus nyaho pasti teu masalah ilaha awewe ditanya hayang kongkorong bermasalah jauh eta geus nyaho urang ge pasti jawabanna kos kitu coba neng maningan 30 gram mah maningan 50 tuh mending 50 aing nyaho pasti jawabanna 50 bila perlu 100 atuh talian mah beung kakak ieu gantung eta udah Jawa di jero pasti kos gitu tapi nanya kan urang jadi pertanyaan teh kan beda-beda aya nu kieu kan digerokeun anak ceng ka dieu sakali teu nembalan ceng teu nembalan deui ceng geura balik geus magrib ka dieu geus magrib geura balik nyana mah ke ulin keneh bae ulin tanu datang pan urang kana jiwir aing sabaraha kali gagerokeun sia bego geus sabaraha kali abah ngagerokeun sia teu bisa dijawab 3 bah dicampilin ku abahna aing teu perlu jawaban 3 sia ieu teu nurut ka aing geus sabaraha kali tuh ngaji teh kos kitu tah hese tah nanya-nanya keneh tapi jero maknana lain teh jero maknana urang nanya ka Kabogoh waduh geus nyaho kabeh mah rahasiana aduh bertanya urang nanya ka Kabogoh urang Neng aya teh si jawaban Neng dina surat nu kamari atau di SMS asana kurang jelas maksudna eta jawaban teh kumaha kok jawabanana inilah saya ciptakan melalui panah asmara eta naon maksudna Masya Allah jantung tembus jantung eta nanya sebenarnya mah geus nyaho nya lagi aduh eta mah ku indah-indahna bae geus hayang langsung ngadenge embung melalui SMS kis gitu jadi ditanya jawabanna geus lah cenah teman teu perlu dijawab emang kumaha sapenting teu sare ku lagi sare oh aku rek kitu mah nyambung berarti urang garing kabehnya ada asmarat apa es jadi gering heran eta mah geus kos kitu bae tah nah ieu ge bertanya ye faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba mantap teu meunang ku urang ngahartikeun kieu ye faman saha nu leuwih zalim
tibatan jelema anu ngabohongkeun ka Allah. Coba sanu paling zalim? Ceblek mongkos gitu. Tekan lah itu tah. Coba dulur saha nu paling zalim tah. Lain nanyakeun kos kitu teu perlu. Teman-teman ditafsiran lagi lah. Hiji-hiji acan jelema nu paling buang kawara jeung biadab. Teu perlu pertanyaan, teu perlu jawaban, teu perlu iman. Padahal pertanyaan tapi teu perlu jawaban. Perlu didengekeun doang ku Cilisia. Saurang-urang acan di dunia nu paling buang kawara, paling goblok, tolol, bolon, paling zalim tibatan jelema nu ngabohongkeun ka Allah, nyeun neko-neko ka Gusti Allah, nganisbatkeun syarik ka Gusti Allah, nganisbatkeun anak ka Gusti Allah, majar Allah boga anak, cenah Isa teh anak Allah tah nu paling blona jelema anu nganisbatkeun anak ka Gusti Allah, tolol, goblok, tolol, bolon. Eta tah ieu bahasana faman azlamu, moal aya jelema nu leuwih zalim tibatan eta. Mun hayang naokeun zalim eta jelema pang zalim nama pang buang kawarah nama nu nyarikeun ka Gusti Allah bahwa Allah teh nabogaan syarik. Yeun bumi teh kudu boga batur, ngarizki teh kudu boga batur aya syarik atawa nyarikeun ka Gusti Allah teh bahwa aya deui pangeran salian Allah, mangeranan ka batu, ngalerangan ka kayu jeung sajabana eta syarik ngaranna. Eta jelema bangkawarah mah kafir teh. Jadi kamu disimpulkan mah moal aya jelema nu leuwih zalim jeung bangkawarah tibatan kafir eta nu bangkawarah mah. Lantaran geus disadiakeun tempat dageng ke di akhirat. Urang mah geus disadiakeun di sorga nya mah di neraka. Di kitu-kitu ge tetep bae lantaran nu boga hidayah Gusti Allah nya da ge maca ka Quran ieu. Nya da ge ngadengekeun aya teu diberi hidayah nutup bae sama sakali. Percis kos nutupna Ki Haji anu geus diharam-haram ge ngridit tentu ngridit bae. Katutup bae tetep bae sanajan geus diharam-haram ge nu itu geus selesai cek geuna. Mulai deui. Eta karana katutup pan itu. Aju nanya, isu kali sing ngridit ka surga ta neraka? Neraka sia. Ka surga mah ka surga ngan ya di neraka lah moal kebal 100 tahun. Ambo 100 tahun atuh. Ngeunah henteu ngridit mending dibebas-bebaskeun. Tapi tetep bae lantaran kahijab ku kelazatan dunia. Atuh terus bae ngridit bae. Tah ieu mah kakarake perbah maksiat ari ieu mah kapan wah kakapira. Mentak Gus Dur balalagaan-lalagaan ge sok hayang seri aya bae tah hayang seri na ka Gus Dur mah. Aya kiai boga anak 3 cek Gus Dur dina ceramahna. Nu hiji geus mafan perekonomianna. Nu hiji sarua sakolana luhur. Geus teu kudu diurusan ku kolot, alhamdulillah malah mere ka kolot. Tapi nu bungsu ieu asup Kristen. Cerik beta kiai teh cerik beta eureun-eureun nu kahiji mapan nu kadua mapan tapi ieu nu katilu nya bungsu nu bekadeureuh hendahan asup Kristen cerik kapanggih ku Gus Dur. Pak Kiai kenapa nangis saja mikirin saya ada yang dipikir apa yang dipikirin saya punya anak 3 terus punya anak 3 yang 2 mah selamat alhamdulillah. Selamat gimana? Sekolah sambil nyantren sekarang udah mapan, yang kedua juga sekolah sekarang udah mapan juga. Terus apa yang ditangisi? Anak yang ketiga. Kenapa? Anak yang ketiga yang paling saya senangi, yang paling saya sayangi sekarang masuk Kristen. Atuh kenapa nangis? Gus Dur mah kos gitu kan. Atuh bagaimana enggak nangis? Yo, Allah aja Allah punya anak 1 enggak nangis dia. Ini makan 3, yang 2 selamat. Allah mah cuma 1 aja Kristen anaknya enggak nangis. Nyana seserian sorangan tak kiai sial jasa Gus Dur. Allah mau punya anak 1 katanya tuh. Nggak nangis nggak apa biasa aja. Tungtung namanya dan dek seri salah, dek seri salah. Nah eta kos gitu. Jadi aya nu ngandisbatkeun anak ka Gusti Allah. Iyalah nu paling bangkawara Kristen eta mah guyonan Gus Dur. Caritana Gus Dur enggak nangis gak apa Tuhan mah enggak nangis gak apa aja. Punya anak 1 kata orang Kristen ini anak Allah enggak nangis Gusti Allah mah biasa-biasa aja. Aya bae teh Gus Dur mah kapanggih jeung naon bae nya nama kapanggih naon bae jadi guyonan
tapi guyonanana urang kaharti baik. Saya naik kapal banyak tiluan babarengan Presiden Amerika, Presiden Prancis, jeung Gus Dur naik kapal. Pas nolol kan udah keluarkan Presiden Amerika. So, wah, ini negara Amerika. Emang kenapa? Wow, ini menara Amerika terpegang katanya. Waduh, bener cek Gus Dur hebat toh. Itu gak ada Presiden Prancis. Ini Prancis nih, menara Eiffel nih kepegang sama saya. Wih, ya. Tinggal Gus Dur. Gus Dur, naon aing cekeun ya. Bener ngaluarkeun leungeun dasar. Wow, ini tenabang ceknya. Cek Presiden Amerika jeung Prancis emang kenapa? Airlogi saya hilang ceknya. Berarti tenabang loba copet. Bisa we ta Gus Dur. Ya setik-setik ya aya we. Ya Allah, ya Rabbi. Masya Allah. Jadi terkenang lah Gus Dur. Iya. Tuhan mah punya anak satu juga Kristen katanya, ya enggak nangis, udah pakai nggak usah nangis lah, masih ada 2 yang selamat. Hiji iftara ala Allahi kadziba akhir talagas waling zalim wa ayat tandingna sebabnya lah diciptakan ku Gusti Allah tuh percaya Gusti Allah pangeran atupan bangka warajasa tama. Nomor kedua au kallaba bi ayatina atawa ngabohongkeun ka ayat ieu ka Al-Qur'anul Karim. Ieu mah bisa bae jelema-jelema muslim, jelema mukmin. Aya geus puguh jelema kafir mah jangan ngabohongkeun ka Al-Qur'anul Karim, tapi jelema mukmin ge aya sebagian ayat tu dibohongkeun ku manehanana. Ayat ieu mah geus terelepen deui diterapkeun di akhir zaman ulah dipake. Ayat ieu mah ulah dipake, ayat ieu mah ulah dipake. Ayat ieu mah terlalu keras teh ulah dipake di urang. Ayat ieu sos geus teh dipake di urang teh. Berbagai ayat komo di negara Indonesia mah secara kepemerintahan geus teu make Al-Qur'anul Karim. Kadzaba bi ayatina. Ieu jelema nu paling zalim, jelema nu ngabohongkeun ka Al-Qur'anul Karim. Allah pangeran nurunkeun Al-Quran urus ku sia negara make aturan Al-Quranul Karim nu terjemahkeun ku Rasul aing geus turunkeun Rasul akhir zaman adalah Muhammad matak lawan pake atuh ku maneh mun maneh pake pan balik bakal ka aing cek Gusti Allah ku aing bakal dibener-bener sia teh hamba aing sia teh nurut ka aing lantaran sia ciptaan aing nurut ka aturan aing melalui Al-Quran nu diterjemahkeun ku Nabi aing sorga sia tapi sia ku aing dideucek Gusti Allah teh teu nurut teu make aturan-aturan Al-Qur'anul Karim teu percaya sia kana terjemahan Rasul aing buang kawara sia moal aya nu paling buang kawara zalim lah jelema tibatan jelema nu ngabohongkeun ka Al-Qur'anul Karim. Mentak ulah sampaikan ka ngabohongkeun ka Al-Qur'an geus dekarti teu ka harti geus bae tuturkeun Al-Qur'anul Karim moal kebel urang hirup di alam dunia indah jasa ketika urang nuturkeun Al-Qur'an nuturkeun terjemahan Al-Qur'an ku Kangjeng Nabi jadi hadis urang teh maot geus perem urang paeh kajian ku kumaha ge ngeunaheun tapi lamun teu make Al-Qur'an beunta bae ke bakal teu daekeun perem molot tot bae ieu cilaka ieu terima kasih ade ewe deui jelema nu paling zalim kecuali jelema anu ngabohongkeun ka Gusti Allah nganisbatkeun sari ka Gusti Allah endahan boga pangeran deui batu kayu jeung sajabana atawa nganisbatkeun anak cara Kristen Tritunggal Isa ibnullah ieu nu paling bangkawara kadua au kadzaba bi ayatina atawa ngabohongkeun ka ayat teu percaya ka Al-Qur'anul Karim dibaca tapi teu dipake sarua jeung ngabohongkeun jadi pakai aturan secara global, secara internasional atau secara nasional. Iya, termasuk jelema nu buang kawara, zolimna pohara jasa. Kuari kurang terjemahkeun, atuh berarti nu zolim di urang mah atuh lurah. Secara rinci nah sebabnya na teu make Quran mutuskeunana camat. Kaluhurna ya bupati. Kaluhurna ya gubernur, luhurna deui ya DPR nu ngelola hukumnyana tapi teu make Quran. Mantak lamun keur ngajabat DPR paeh geus.
sateun we pokona mah. Terus ieu cenah kiai ulah sok kitu sebab di DG loba ku DPR nu ngayantepkeun kana karasaeun ku jantungna. Ieu cenah ke minggu hareup teu ngaji los ngaji ka ditu kieu sia ka Kiai Golkar sia sarwana ka ditu. Geus aing mah ngaji geus kieu kos kieu bae mah supaya salalamet kabehan. Ih, ini ka mana lumpat ya? Nya nu ka Golkar ge paeh-paeh keneh. Ih, terus bentak Pak Harto hudang deui. Apa kabare? Piye kabare? Hudang tulang Soeharto hudang. Nah, menteri ya ujung-ujungnya si eta nomor 1. Nah, mentak si kade. Iya lah diterjemahkeun mah sebab jara kadzaba bi ayatina. Satungtungnya ngabohongkeun ka ayat teu make ayat-ayat Al-Qur'an. Komo hakim, jaksa, pengacara. Tawa geus pahara jasa. Geus jaritakeunana lantaran nyalahgunakeun aturan Al-Qur'anul Karim. Kumaha jalma nu kitu kumaha tah? Ngabohongkeun ka Gusti Allah, ngabohongkeun ka ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab. Jelema-jelema nu ngabohongkeun ka Gusti Allah nganisbatkeun syarikan ka Gusti Allah jeung anak ka Gusti Allah kitu keneh jeung nu jelema ngabohongkeun ka Al-Qur'anul Karim teu make kana aturan-aturan Al-Qur'anul Karim. Ulaika jelema eta lah yanaluhum anu bakal memperoleh bagianana minal kitab tilauhil mahfuz mimma kutiba lahum geus dicatet dina lauhil mahfuz mina rizki wal ajal wa ghairi zalik rizkina jeung ajalna ge geus dicatat sagala rupana geus dicatat jelema kabangkawarahan kos itu ge geus dicatat boro-boro eta rizki jeung ajalna ge geus dicatat kabangkawarahan nya teu percaya ka Gusti Allah geus kacatat kitu keneh teu make aturan-aturan Al-Qur'anul Karim ge geus dicatat. Nah hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum datanglah utusan-utusan Gusti Allah ka anjeunna yakni malaikat-malaikat nu bakal ngamaotannya yakni malaikat Israil. Ketika malaikat Israil datang qalu cek malaikat ngomong kanyana di udag-udag kitab kita ieu teh maksudna mangejek. Mungkin bae di rumah sakit jelemana, mungkin bae kerja jaguar ringkas, mungkin bae keur di hotel paeh mah jatuh. Iraha katangtuanana bae teu saha ketika manehanana geus dikieu-kieu ku malaikat teu lompat ka mana sia mun di rumah sakit atawa di hotel atawa manehanana keur happy-happy di mana bae atawa keur diuk di mah keur ngedeng aina ma kuntum tad'una min dunillah cak malaikat saha ieu mun bahasana susah Sunda saha ieu saha cek malaikat ieu aing malaikat maut nu bakal merenggut nyawa sia eta keur carita urang Tangerang tapi lamun kok urang Rangkas mah aing teh malaikat maut bakal ngarenggut nyawa dia leuwih serem deui apa di Rangkas betung atuh. Masya Allah, dek lompat ke mana dia? Dek lompat ke mana dia? Ayo coba aina ma kuntum tad'una mana pangeran nu Gusti disembah geura pentatulul Gusti min dunillah salian Allah. Nu kamari sia nyembah ka Isa, nu kamari sia nyembah ka patung, nu kamari sia nyembah ka Maryam, nu kamari sia nyembah ka kayu, nu kamari sia nyembah ka jabatan. Aina ma kuntum tad'una mana ayo datang ke sia aing bakal ngarenggut nyawa sia. Dek ubah coba lamun geus kitu ngahinakeun ngejek tabkitan bahasa kos kitu teh. Ayo di kitu-kitu teh memeh tah mantap cenah mamolotot. Oh, eta teh keur diajak bicara. Ngkeret deui ke molotot teh. Coba ge deuleu Kristen, Katolik, Buddha, kafir coba deuleu. Coba deuleu ge. Cak mamang teh nganaonan teh nulis beus ya ngabuktikeun sia mah nganaonan sagala naon dititah kos kitu sia mah. Coba ge sok di rumah sakit bae lamun aya deket kafir urang ngeri deuk rumah ieu naon karena ngadenge sakaratna kitu urang ngedengu ulun teu ngedengu tah tanyakeun ka urang kampung Melayu
orang kampung Melayu mah pan loba tatanggana cek Cina teteh sugih henteu Cina ongkoh pan atuh bade teh rugi dunia akhirat apa kos itu mah ai ieu ono nu pabrik nya nu boga kemewahan di dunia ai itu di kampung Melayu nu memang kampung Melayu teh naon tah memang kampung Melayu sewan leuwih parah sewan mah Cina sewan mah leuwih parah maju lah di nyana Cina sewan atuh ngaranna dagang uleg di nyana Cina sewan pae coba ge tonton coba Cina eta komo bangsa ieu mau nu koskara itu bos siapa ini siapa kamu pasti tidak kenal ini malaikat maut jangan main-main saya suka main-main ada kawan sia dibuktikan dulu teu kabeh ge geus sakarat bae teu ya Allah ya Rabbi nyana nantangan ngejek malaikat maut ge ngejek aina ma kuntum tad'una min dunillah mana nu pangeran nu kumaneh disembah ayo ngadu jeung aing atusan pangeran nu ase mana pangeran sia batu teh mana pangeran sia kayu teh datangkeun geura minta tulung sia ka aing dikerakap sia ku aing masyaallah taala mun geus kos kitu deuk kumaha ai panai ka urang mah datang na malaikat teh salam assalamualaikum waalaikumsalam sae seakan-akan gitu bakal sebab urang teh neuleuh teh tan neuleuh nyana mulai bentak seakan-akan ulang bertanya make di alam eta urang bertanya ka nyana di alam nu eta ngan teu kadenya tuh lamun kadenya mah jelema hariman kabeh atuh bugu ieu tah kos kitu mulai bentak tah geus datang lain deuleuh nu mantak lamun geus biasa zikir kencang zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha lain rasaan bannya lagi anu biasa balak genep eta parah ya waduh atuh lamun koprok mah koprok aduh bahaya nusuk main catur kuncung geus lain alam matak sing hade malaikat maut datang ka urang assalamualaikum seakan seperti itu waalaikumsalam sa abdi malaikat maut oh badan nyabut nyawa sumuhun ke abdi siap-siap gara siap-siap mulai zikir sorangan kan la ilaha illallah tanpa dititah la ilaha illallah la ilaha illallah nyana geus sorangan geus terbiasa geus inget nyana paeh ya aing geus langsung set ngeunaheun ka malah dunia setan ku malaikat tenang bae tenang ulah rurusuhan kalem bae geura siap-siap ingetkeun ka Allah nyana nganasehatan urang kan ngeunaheun lamun ka kafir kos ieu tah ayeuna ma kuntum tad'una min dunillah mana pangeran sia nu kumaneh disembah-sembah ayo geura datangkeun atuh ka urang ge sarua ieu kan ka kafir ka urang ge Pak Haji ulah kaget Pak Haji kan kamari salat puasa santunan yatim nu kamari geus disadiekeun 10 juta kan teu jadi kan ajo kan cek aja sial jasa malaikat ingsinan lain pelit kan ente bener ya tata ngomong ayo geus siap geus je pangeran mah Allah kula utusanana geus pindah tempat doang pindah tempat kuari di dunia isuk pagi atau di alam barzah ulah sieun ayo bae geura zikir la ilaha illallah la ilaha illallah tah mulai set maot lamun ka kafir teh ngejek ka urang mah ngagungkeun tinggal kitu bae ieu tabkitan ngejek ka kafir koh ayeuna mah kuntum mana Tuhan muhajja singgo ditanya ku malaikat ngejek atuh malaikat ge atuh bahasana ge kitu iya Tuhan coba sampaikan sini ya kok ngejekan malaikat tuh ulah gitu ke bahasana enggak gua mau ngejek aja sama lu ya Karim kumaha teh jawabna qalu dallu anna wa syahidu ala anfusihim kafir-kafir ge ngararomong dallu leungit malaikat teh malaeta pangeran teh gobu geus sareuwana ti kaula
sanajan disebutan ketika marikula salila keur di rumah sakit nyebutan ke pangeran kaulah tapi palam narohum teu neuleseti ketika can sugan hadir wakilna tu ka dieu komo pangeranna nama ngomongnya lagi geus disebutan salila di rumah sakit berbaring teh kaulah teh terus bae ngundangan pangeran nu leutik datang ka nu gede jauh nongol tolol ta pangeran kunyana geus ditolol-tolol atuh sugan aya utusanana anak pangeran jauh wakil-wakil eueuh cekna golluanna leungit pangeran ilang gaib eueuh ti penglihatan mata dumantak sakitu disebutan ge diundang ge falam narahum kaulat teu neuleuh ayo gerak undang deui cek malaikat eueuh dumantak wasyahidu ala anfusihim nyana bersaksi kana dirina ketika nyana ndek maot annahum kanu kafirin dirina bersaksi bahwa dirina maot teh kafir lantaran bayangan-bayangan api tempatnya neraka geus sadar nyana aduh aing maot teh kafir teu bisaeun nyana maca syahadat sebab jana teu pernah maca syahadat hese atuh boro-boro didadak keur sakarat cangkirang nu asup Islam bae ge si engko si inci deuk asup Islam tidak maca syahadat wese jasa kurang dituntun asyhadu asyhadu itu sabaraha minggu ieu seletahna ku aing kudu dikerok ieu bae asana minggu hareup dikerok lain ngabisaan cadel ieu budak ieu dah teh coba asyhadu alla ilaha illallah asyhadu alla illallah hese geus bade hareupeuna diteruskeun bae heulana urang lantaran hese jasa lisan atuh komo ngadadak deuk bae cacak-cacaknya anak mualaf bae deuk asup Islam hese jasa syahadat kita asyhadu teh teu bisa deui acadu wae alla ilaha illallah teh teu bisa la ilaha illallah hese jasa jara wa asyhadu wa acadu anna Muhammadan Rasulullah hese. Nah komo ieu bayangan neraka geus saya urang mah pantang ke dibayangkeun neraka bayangkeun sorga bayangkeun neraka bayangkeun sorga tateng sorga mata urang molotot teh sorga nu kadeuleu ku urang seakan-akan cek malakal maut ieulah tempat anjeun urang sedih nu mantak sedih kunaon lantaran teu sapira urang hirup di alam dunia teh ibadah luca lecek tapi bakal ditempatkeun di dinya asana ku inggis amat jeung sedih amat ibadah nu teu sabaraha bakal jadi diucara urang cicing dit isin jasa bakal nempat teh ceurik teh isin neuleuh sorga cai mataan nya isin tempat bakal di dinya sedengkeun salat buka mari luca lecek jasa jeung teu lila perasaan hirup di alam dunia ieu bayangan sorga nu sakitu poharana mah mulai anu senyum ke bakalna anu ceurik tanda bagus kos kitu teh naon sabab ieu tah okos jelema barang ngaca beungeutna jore ya aing mah beungeut perang ieu mah ieu beungeut perang ieu mah kos kieu mah ieu tapi barang dikawinkeun jeung anak nu sugih nya pinter jageulis paneta nya nangis pupuringisan bae sia bangun pupuringan aing ieu sebenarnya teu pantes segala calon aing nya geulis nya sugih nya aduh kumaha aing atuh salah tuh lain gitu aing ceurik ieu sebenarnya mah ceurik kunaon bunga teuing jadi ceurik bunga teuing aing jadi ceurik ieu kos kieu aduh masyaallah tah eta jelema lamun jelema beungeut nya ngaca teu kasep tapi barang pamajikanna nya geulis nya pinter nya kaya nya turuna bagus atuh teu ceurik kumaha ceurik nya batin teh ceurik ke ku bungah jasa teu karasa teh ceurik tah ieu ge asana urang lah ibadah mun 60 tahun atau 50 tahun atau 70 tahun teu sapira teh hirup teh kos kitu teh barang nulu istana masyaallah surga geus kabayang nya lagi geus ngahanju hayang gerak ka ditu bae hayang gerak ka ditu bae mata aya nu senyum komo bari jeung bidadarina aya aduh geus teu inget alam dunia geus teh aya gegerahan malaikat cabut cepatkeun maduh masyaallah geus poho ka inopat sebenarnya inopat wah di ditu di surga emang kumaha di surga teh ya tazawaruna pada zararah dipertanyakan kumaha urang di surga
namun orang hayang ka babaturan bisa tante bisa orang kercicing di surga ingat ka babaturan orang ingat ka babaturan orang ih kursi teh datang hiber sorangan teh datang ka babaturan orang anu ku urang dikertegeun tek je jasia ieu pelukan urang dinya waduh jeung babaturan di pondok teh waduh keplok alhamdulillah aing teu karti sia bisa ka surga aing onam ka surga ja aing mah jelema bagem sia kita di surga teh kos kitu bener aja mah lain lalagan eta aya bahasa kos kitu tah jadi ku bunga-bunga nanya na teh silih tanya ke aing deuk nanya ka sia ja sia mah potongan ka surga emang kunaon itu atupan sendal aing beak ku sia rokok aing asal leungit ku sia tapi sia ieu bisa ka surga kumaha tah aing ge sabenerna mah leutik hate tadi nama ngan sia barang dipalingan ku aing teh aja sia mah pan ridho bae emang aing ridho tak ku ridho sia aing maling teh kanu sia ja aing kanu sejen mah lain engge maling eta mah lain maling aing mah kufaul lima ridho uka waduh ku sebab aing nyaho jasa ridho sia mah teh dicokotan sia mah ridho bae atuh emang tak ku ridho sia eta lah aing ngasup ka surga aing ge teu arti sia bisa asup ka surga kunaon dia cek nyana deui nanya pan sia mah bager ge semu doang gitu tapi saka surga tah silih tanya di dinya tuh biasa berame di surga alhamdulillah ieu urang bisa ka surga kitu sangkanya ai babaturan urang nu si anu teh di mana nu mana si Jepri teh naonnya nyana ka surga apaan teh ieu udang deui ieu bareng kursi datang Udin sia ieu aduh pelukan deui jadi eta kos karar itu di sorga teh eta geus kanyahoan sia ieu di jalan naon kula mah gang peking gang peking mah di sorga gang peking segala gang perukutu teutik amat tah mah puri aya kos kitu mah di sorga mah atuh saablag-ablag masyaallah teh ieu ku bunga-bungana masyaallah ngadaklah urang mah geus bae maning ditinggalkeun permaksiatan deuleu itu bae heulanan dulu itu baik bidadari 70 geus menunggu urang Aja Soleh sini Aja Pendi sono aduh nggak gitu ya Karim Masya Allah nggak di dunia orang poho-pohokeun orang bersihan ibadah nu sesuai jeung syariat kemudian atuh ayeuna nama permaksiatan stop orang ulah loba ting nonton TV malam-malam geus di stop bae geus kakolotnakeun mah geus ulah kudu cupar geus bae aing geus pepegatan segala HP segala televisi segala gitu geus hiji bae aing mah kanikmatan akhirat geus masyaallah pohara jasa urang mun nyaritakeun akhirat lain lalaga tapi pan ieu urang nyaritakeun kafir mah ngeri cek malakal maut aina ma kuntum tad'una min dunillah pangeran sia salian Allah nu sia disembah datangkeun ku ari ayo dulu pangeran palam narahum kaula geus teu deuleu wa syahidu ala anfusihim nyana bersaksi atas dirina annahum kanu kafirin bahwa nyana maut kafir nu tadi teh nu dicaritakeun ulaika ashabun narihum fiha khalidun iyalah yang jelema-jelema nu boga pangeranna batu jelema nu boga pangeranna kayu jelema nu boga pangeranna makhluk jelema nu boga pangeranna salian ti Allah etalah nu bakal jadi ashabun narihum fiha khalidun etalah jelema nu pangbuang kawarah bangkawarah pang zalim-zalimna sebab nu nyiptakeun Allah nya na teu percaya ka Maha Pencipta mentak urang mah sakieu geus lain lalagaan bersyukur na geus pohara jasa geus alhamdulillahirabbil alamin ieu masih berlanjut keneh ayat ieu engke sanggeus sapahe annahum kanu kafirin engke kumaha coba ya sanggeus sapahe wala udkhulu fi umamin qad khalat min qablikum wah beuki rame bae ujianna sanggeus sapaeh bakal kumaha ieu mudah-mudahan teu ngapesan bae pokona mah wallahu a'lam Bismillahirrahmanirrahim qala Abu Amr Nasyibani jasad Abu Amr Nasyibani wa lamma wajha Muawiyah
sama-sama dosa Muawiyah bisa ninggi busur lekot lisyata maring mata ini golongan lekot lisyati Ali radhiyallahu anhu maring mata ini pagi itu golongan Ali radhiyallahu anhu ganilar bener sapa Allah ni saking Ali sarana lumagu ya bisan hatatal Madinah malam-malam tegaya bisan al Madinah ing Madinah bagotala magamata ini ya bisan ibnu Abdullah Ubaidillah bin Abbas ingana karana Ubaidillah bin Abbas wa farra ahlul Madinah lan marayu sabahlul Madinah hatta dakhalul hurata malam-malam anjing ahlul Madinah al-hurata ay hurata Bani Salim tegasa hurata Bani Salim summa bihadhi sabara kari-kari dalam ikilah lumaku agara bisun ngawujud sapagi bisun al-hamadan ingatas negara hamadan bagotala magamata ini ya bisran ijalahu min birang-birang dogohya ahlul Madinah wasabalan ngaboyong ya bisun nisahum min birang-birang wadone ya ahlul Madinah pakulna magana ya nisa gabe awalan nisain iku awal pirang-pirang wadon subinakan den boyong ya nisa Islami dalam isawab batalalan mata inilah ya bisran khulqan katiran ing makhluk agak min gitu ahya Bani Sa'din saking pirang-pirang kampung Bani Sa'd warabatulan pada gitu naleni ya gabe al-khaira ing kudani ya kaum gabe ya kaum bisrun wa qarabatulan badan dalan ya kaum bisrun al khaira ing jaran di masjid Rasulullah ing dalam masjid Kanjeng Rasulullah sallallahu warasatul khailan pada ngarising al khailu kuda bainal gabri wal mimbar antara kubulan mimbar uzilat bikaratun landet ilang kenal kau parawanan nahwa al bidikrin ing umpamane 1000 parawan lamun urang nyaritakeun kejahatan Amerika ayeuna kejahatan Yahudi di Israel ayeuna teu aneh lantaran kejahatan baheula ge sarua urang lamun ningalian sejarah penganiayaan terhadap muslim peperangan kafir jeung muslim Yahudi jeung mukmin bercokol terus teu pernah eureun sabenerna teu pernah eureun atuh urang ge encan lila kapan kakarak setengah abad urang merdeka 350 tahun urang dijajah kemudian urang menang kuari urang 50 sekian tahun urang merdeka hampir kuari urang dek dijajah deui secara fisik secara politik secara ekonomi mah geus urang dijajah kuari teh urang geus menang orang nyaritakeun politik kafir Amerika kuari dikuasai orang ku Amerika kajen ku mantak aya kitu ketua MPR tandingan ge lantaran nu hiji memaksa sebab geus dikuasai ku Amerika wallahu alam jadina bakal kumaha di Indonesia terlihatlah naon kitu ngaran penguasaan pemaksaan eta kan berarti kan aya nu ngendalikeun wallahu alam engke kadituna mentak kurang nyalametkeun diri urang bae di bidang agama lantaran geus lain sarateun ieu mah lain dek ngabebenah negara lain dek ngabeberes umat lamun nya ge dek ngabebenah negara jeung umat atuh mantak naon nya ngarobrol nu rapi jang kelangsungan umat jang keselarasan bangsa jang kangeunahan negara atuh mantak naon nya nyana atuh tetapi kan memaksakan diri pemaksaan eta lah berarti boga maksud tertentu buat diri-dirina jeung buat atasan-atasanana mantak geus bae urang mah mendingan ge kuari mah ngabeberes diri urang komo nu geus kolot masing hade lantaran salengkaheun deui bakal nyabakan negeri alam barzah siga hade ulah bobolokot ku dosa urang batur nu main batur nu untung urang anu riweuh urang nu salah Pak nyana mah bener di dunia boga kauntungan nu pohara urang sebagai pengikutna rugi amat rugi salilana ja diteken nya mikiran nya geus bae bebaskeun geus bae urang mah ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala naik keur carita perang nyaritakeun pembunuhan tentang Karbala Sayyidina Husain terus ka belah dieuna pengikut Sayyidina Ali terus didesek ku Muawiyah wala Abu Amrin Asy-Syaibani wala mawajjah Muawiyah tu barang madap Muawiyah bison kaki bisin laqati syati aliin
supaya ngabunuh pengikut-pengikut Sayyidina Ali. Saro mendak aya Syiah ti Ali, Syiah teh Syiah ieu adalah Ali. Mendak kuari ge taksirna Ali teh rombongan Syiah mah kasihna Ali, anti Abu Bakar. Ngan eta salahna anti Abu Bakar Umar Utsman. Nya nama hiji be Ali, golongan Ali, sebab saat eta kan Sayyidina Ali anu memimpin. Mendak Syiah ti Ali teh golongan Ali. Kuari mah jadi organisasi Syiah, kabagilah 3 Syiah teh. Ngan atuh nu teu elektrik bae geus kabeh ge Syiah teh nu kuari datang ka Indonesia anu ngabiayaan Indonesia supaya Syiah loba, supaya Wahabi loba. Maksudna naon? Maksudna diadukeun Sunni terlalu kuat di Indonesia, ngeuweuhkeunana sulit, maka dicampur adukeun heula carana nurunkeun Syiah. Dibawa orang Indonesia ke Iran atau dibiayaan di dieu. Anta kuari geus loba Syiah, Jawa Timur saya Majelis Taklim Syiah, Jakarta geus aya. Kan otomatis kena ngadu. Kitu keneh Wahabi utusan ti Saudi Arabia dibiayaan, ditekan ku Saudi Arabia supaya dijadikan Wahabi. Sebab Wahabi eta adalah ciptaan Yahudi. Baheulana Sunnina kuat, Arab teu bisa teu berdaya kan sunaon Amerika. Ketika di kudeta diwahabikeun, ayeuna kuari kan geus ongkang-ongkang Amerika. Indonesia termasuk kuat. Maka kuari keur dipupuk supaya jadi Syiah, kemudian supaya jadi Wahabi, sebab Indonesia diwahabikeun melalui Muhammadiyah teu berhasil. Melalui kitu Persib teu berhasil. Nah, itu teu berhasil jada. Nah, ku aya rasa kitu terus kuari dipupuk kembali. Amerika presiden ge geus buatan nyana. Nah, jadi orang secara teori mah pinuh ku kekhawatiran lain lalagan triliunan rupiah. Sebab Sunni na kuat jasa ninggal di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten. Si Sunni teh lain lalagaan kuat, ieu mengakar menang para aulia-aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab naon atuh Sunni mah babari jasa, ngeunaheun jasa, berdiri sendiri lillahi ta'ala. Maka tiang awi jadi baik, tiang kayu gitu kene dibangun asal ku Golkar baik, hancur ku Golkar bener. Nah enggeus ku cara kitu enggeus tetep masih kuat kene baik. Nah kena diadu kan, diadu ieu teh dimaksud mah supaya diadu, cara di Irak, cara di Suriah, cara di Turki diadukeun. Sanggeus sakalut turunlah Amerika, seakan-akan nyana untuk menengahi orang buatan nyana. Kos gitulah politik teh geus jaraho kabeh ge seperti kitu, tapi di urang teu sadar. Terus baik sebab ada kepentingan anak dunia. Urang lamun nyaritakeun geus dijilkeun jaringan Islam liberal, tapi kan teu berhasil. Geus macem-macem di Indonesia teh. Wah, lain lalagaan, tapi tetep baik aya satu keanehan di Indonesia teh kekuatanana lain lalagaan kuat amat. Di Arab mah diwahabikeun cek terjadi. Di negara lain, Iran, wah siakeun jadi. Di Indonesia mah geus sabaraha tahun eta Muhammadiyah. Dia mulusna mah cuma 5 tahun, ka dieuna mah bercokol terus teu berhasil. Persis kitu kene. Dan lain-lain sebagainya masih kene eksis Sunni di Indonesia. Kan mantak diturunkeun ku ari Syiah dibiayaan kitu kene Wahabi. Melalui Saudi Arabia, tapi tetep bae. Kadeleuna di Indonesia mah neukna teger bae Sunni geus alhamdulillahirabbil alamin. Waya gelut nutus salat ge gelut. Aing teh heula cek janang geus. Sia mau lawak ka heulanan. Pokona aing kagok aing mah ka neraka ge kajeun eta aya kos kitu tah. Di urang mah jawara teh kos kitu geus. Ustad mondor aing geus pokona mah pae ge masalah geus asal tulungan bae ke di akhirat. Waduh. Aya kitu di jawara di urang mah tah. Masyaallah eta lamun lain tetesan ti para wali jamal bisa tuh. Jawara tiba lagi maihan kiai di mana ge jawara teh maihan kiai di luar negeri mah, di Indonesia mah taluk ka kiai taluk ulang sababaraha jengkeng gede bae ngobrol. Paling takut saya sama kiai. Emang kenapa? Saya kan ditembak juga enggak mempan, ini ilmunya dari kiai. Padahal mah kiai mah ditembak atuh paham mempan ya, kiai mah mere doang nya tiluk ngawirid pan. Badak sieulun nya mah ngahormat bae ka kiai, ngahormat bae teh jawara teh gas kiai handare geus kula bae geus tihala pokona mah asal eta teh kula tulungan ge nya.
aduh jawara sakitu geus alhamdulillah eta geus pohara jasa menghormati tapi ya hiji dua anu ngaledek sabaraha atuh biasa teh mah variasi teh mah seni teh mah nu ngaledek-ledek aja lu atuh asa jadi Firaun ke kiai mantak anu ngaledek anu ngahina anu nyiduan wajar teh mah kos kitu mah atuh aya anu ngahitutan lah encan ngisingan antep sebab lawan jawara itu mah jangan hormat jawara teh bandingkeun bae ku urang si itu ngahina ka urang tapi si itu ngahormat oh loban keun ngahormat geus bae antep geus sadaekna malah mah tambahan deui kitu sia ngahina ka aing kitu geus asula ditelu bae ku sia gitu ih gaji ka mana sih sebenarnya iya si akhir cerita si Ali nah saro lempanglah si bisun hatta al Madinah datang ke Madinah sedangkan kapan Sidina Ali nah di itu di Irak ieu Madinah kan kosong nu mantak aya ge ieu anak Ubaidillah bin Abbas berarti kitu je alo berarti ka Sidina Ali eta lah anu mimpin para ahlul Madinah Ibni Abdillah dibunuh dua anak kemudian ahli Madinah lantaran pemimpin pucar kacir kamana ka Hurratu Bani Salim didinya tak terus diserang summa pihadi sapara agoro dibujuk ngabujuk kibisun ka negara Hamadan teh Iran urang teh akan sok adena iri mamaca teh Hamadani tuh kan Subrobani sama anu Hamadan teh eta teh di Iran baheula mah Iran Irak ngahiji teh nya negara teh Iran jeung Irak teh ngahiji Persia nah kabelah dieu naon ngaranna perebutan kekuasaan dibelah lah jadi Irak tadi ya jadi Iran nah tadi nama kan ngahiji Persia tak kuari dibelah ya Iran kade ya Irak Hamadan teh asupna ka Irak okos Al-Jailan teh hampir perbatasan Irak mentak Abdul Qadir Al-Jailani dibawa bae sebab eta mah Iran tapi maotna di Irak nu mentak Al-Jailani dibawa bae beusi pajar urang Baghdad lain Abdul Qadir Al-Jailani urang Jilan ieu ge Hamadan teh Iran nah ieu dibilukeun ka Iran Syiah didinya lah pakotala maehan rijaluhum lalaki-lalaki na boyongan naon ahli Madinah teh di Hamadan dibunuh awena diboyong mantak awe eta lah awala nizain sumina awe anu pertama diboyong di Islam eta kemudian makhluk-makhluk nu lain dibunuh min ahyai badi Sa'ad robatu di talian kuda-kudana asup jana ka Madinah lantaran Madinah geus kosong jadinya ke Masjid Rasul teh ke Masjid Kangjeng Rasul Kangjeng Rasul teh terus pupus di zaman Muawiyah di Masjidnya Ali ka dieu mah jadi ieu makom ieu mimbar kuda di talian didinya ngararising didinya penghinaan raudhah nu kuari kurang diperebutkeun teh hewan-hewan didinya ngararising dan lain sebagainya penghinaan terhadap cucu-cucu Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasatil khayal bainal gabri wal mimbar wa uzilat bikarah awewe dirinya teh dizinahan nahwa albi bikrin leuwih ti 1000 wanita dizina ieu keur carita kos kituna jadi urang kuari neuleuh Palestina neuleuh Suriah neuleuh Mesir neuleuh Turki terus baik lantaran ieu Yahudi teh dendam terhadap pengusiran Kangjeng Nabi wak berarti diusir eta Kangjeng Nabi mah endek musyawarah supaya hidup damai tapi ternyata nyana embung mengikuti aturan Kangjeng Rasul iya nyana keluar nu cicing didinya ya nu keluar dua bagian nah ieulah nu keluar ieu anu kuari membabi buta terus nyana mah endek menghilangkan Islam mantap Kangjeng Nabi jaritakeun bakal terus aya gencetan aya naon gitu penghinaan aya peperangan ke eureun ke peperangan timbulan ke Mahdi di akhir mantap urang masa kieu urang di negara Indonesia bersyukur ka Gusti Allah alhamdulillahirabbil alamin aman tentrem damai urang deuk salat urang dek ngaji, urang dek sodako, urang dek kumaha bae ge, urang ngeunaheun jasa mentak aya urang Timur Tengah asup ka Indonesia gideg bae nya. Waduh, caknya ieu negara surga cakna. Kesulitan dek nanaon ge, masyaallah.
jelema tamatna cuman SMP doang tapi hayang jadi menteri bisa bae di Indonesia mah. Eta kan sorga ngaranna eta. Waduh, padahal lu pinter lo makanya pad ieu teh urusan negara, tapi cukup bae ku pegawaiana SMP bae, SMP bae cukup jadi menteri. Lamun lain sorga kan teu bisa. Sorga urang nu dipimpin anu sarjana, anu profesor, anu doktor, nyana menterina SMP bae cukup. Nu penting mah boga perusahaan kapal dan lain sebagainya. Ayo kumaha sia bae atuh pokona si anu ngatur pokoknya nu entek urang mah alhamdulillahirabbil alamin geus bentak ente ge ulah kaget lamun ente tamat SD bisa jadi presiden ge presiden koang-koang. Wallahu a'lam.